sunakan dulur jumpa di Galuk Kidul tadi sore teh aya idenya kabulinan jadul zaman keur budak taya teh aya jagong kemarin teh nyayu asem ya dieuteun jagongna tata dina tina jagong jadi aya ide usil zaman barudak baheula zaman jadul ayeuna nyeun tutorialnya hayam anu huluna bisa beurit tah jadina kieu kikek ya dimanipulasi carana mah gampang ditengkorkeun taya teh kertas ditengkorkeun kamana dipincukeun ya jadi kieu dilem nah jadi kieu dilem ngan eueuh lemna tenang make remeh ge alus tuh mau kos ku taskol taskol mah ya beker pilek dia nya awak meriang sirah jedat jedul jebab pilek ting gejala rek beunghar mana dilem dipincuk mah kelas nu meuli suuk aya yang beli suuk itu dipincukin bukan dikacangin kolak nah ayeuna teh di kamar awas hulu beurit kakinya tutorialkeun pakas sawe beurit kieu kukuk dapat pinter ngagamarna nu pertemuan juga we ya meureun beurit mah nih pohon deui aya ini dibalik nah kawin wah ayam naik kur. Nah, supaya iya tengah nate ditojos ku nyerenya diisian jagong. Tah iya di tengah nate colok tah. Kayak gitu. Nah, jelas gampang. Bisa langsung dipraktekin ya, ya ibarat nate hulu beberitan. Colok iya nasi sina. Nah, tengah nah diisian iya jagong rek 2 rek 1 boleh 2 atau ame lila kuku biting ya makanya leadingnya deh ini kan kieu eng dong dia bisa lah langsung wae nya praktekeun aya hayam jago euy suang di ieu jadi moal ayeuna umpan anu pertama inget keur budak we baheula oh untuk kacirieun untuk kacirieun pan jagung ditir net oh kudune wae kitu nya anakna
Hmm? Ayaan. Titik deui. Teu kadeuleun jagong eta. Kap. Hmm, hmm, hmm. Ya, sehat.